Alhamdulillah. Bahkan hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususan bagi para khatmul Quran anu parantos ayeuna menghafal Quran, membaca Al-Quran, luar biasa. Samaniyatu asya'a tunawwirul qabr, 8 amalan di antawis 8 amalan nu bakal menerangi manusia ketika masuk alam barzakh, alam kubur. Minha tilawatul Quran, nyaeta maca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Kira-kira kan lebih hafal Quran, lebih hafal lagu dangdut, lebih hafal Quran, lebih hafal dangdut. Coba kalau lebih hafal dangdut. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau. Nyapir apa kini karena dangdut, jaran goyang. Itu tuh ini hafalan jaran goyang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena mudah-mudahan yang masih muda, yang masih kecil, seengkeun belajar Al-Quran di waktu kecil, betul tidak? Karena sesungguhnya belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Beda jenis kolot, loba alasan naon, penyakitnya penyakit B, kaiji belek, belikan, boson, burut, kayak gini. Nowadays bisul, nowadays dengan lagu yang disodoran Quran, budak letik papan luar biasa, fasehat, betul tidak? Sojang baca Quran, siap Bapak. Alhamdulillah kaum abdi mah dipangaosan tos khatmul Quran, tos khatam Quran. Coba hayo Bapak hayo ngadangu ayeuna anjeun baca Al-Quran, pan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwab. Alhamdulillah. Dengan disodoran bagian aki-aki jabat soca geus kurang begras tenaga geus teu pati kuat, betul tidak? Disodoran Al-Quran. Coba aki hayo baca, gagabah tong waka cenah aki mah ayeuna saquran, aki mah geus apal kana 2 alam. Naon wae ki? Kahiji alam nasyrah, nu kadua alam gaib. Hebat. Anu apal alam gaib di dia aya disodoran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu adi ieu mimitina huruf naon kitu neuleung geus kolot ieu teh huruf kaf, huruf ta, ceuk saha emangna wing aki-aki neng orang kene disebut aki-aki eta teh Bapak huruf ta. Ieu kadeulana geuning huruf kaf. Dasar aki-aki teu gablekat cedok. Diteruskeun maca Qur'an. Innahu kawat tembaga. Kira-kira salah benar? Osok aja Al-Quran di dia osok. Saya mau tanya, kenapa Al-Quran bahasa Arab? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang amat mencintai bahasa Arab. Ibu-ibu apal Arab, ibu-ibu apal Arab. Kira-kira jelema teu bisa bahasa Arab, ini ke Arab cilaka ripuh teu bisa bahasa Arab. Ayeunanya kana acan mah aya orang parung kuda, ting orang Jepang teh orang parung kuda ini ke Arab. Ketika pas ini ke Arab, pada tangan ayeuna orang Arab bari kumisna baplang, jangkung ayeuna jangkung badak kumis baplang sabari galangan sawah. Mak bari nyiwit ka mana kabeneran jeung mana? Aya naon? Eta cenah orang Arab duaan jawa jangkung badak kumisna baplang sagaya galangan sawah cenah nyampeurkeun urang mah jiga arek minta oleh-oleh. Geus sudon tah. Dengan pas datang nyampeurkeun orang Arab, cek orang Arab Pak, mata jita bari nyiwit tuh mah hayangan wajib. Mata jita hayangan wajib. Pada mata jita itu maksudnya apa? Kapan Anda datang dari Indonesia menuju Arab Saudi? Macam mana mau orang balik ke orang ngitor taksi hayu? Saking kesal nanti bisa bahasa Arab ngitor taksi. Eta taksi eureun. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya naik taksi. Ngan jadi masalah ku bagaimana caranya hayang turun dina taksi. Ari orang taksina aya supir taksina bahasa Arab, ari penumpangna orang Indonesia teu bisa bahasa Arab. Kira-kira masalah moal.
ai salakina ngebat hayangan ke panu jadi pamajikan, ari pamajikan anak mungeun kira-kira masalah moal. Aya ibu-ibu di dia lamun diajakan pun jadi salaki ditangkep disarean pun jadi salaki dekat subuh malam Jumat malam sunnah pek mungeun ibu-ibuna aya. Aya wae aya. Lumana jelemana. Aya wae di dieu mah nya. Allah ya Rabbal masalah. Betul tidak pemuda? Betul tidak? Ningang aya muadzin pemuda di dia aya masjid aya naon ngaran masjidna? Nurul Ikhlas eta muadzin Pak. Hayya 'alas shalah. Luak lieu nu datang saking kesalahan nungguan beureun makmum teu datang wae tungtung nama qomat ki Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah keneh nu datang adi di dieu osok kitu tara pemuda ningang lagu di gerok wadan sok datang ka masjid ningang lagu aya di gerok qomat sok datang ka masjid sok salat di masjid masalah mudah-mudahan sekenging hidayah ya Allah amin ya Allah ya Rabbal kasaupan pae eta muadzin adan eueuh nu datang qomat eueuh nu datang Bu Haji apa yang terjadi saking ku kesel kang dawuh batuna meureun nya berjamaah dicokot eta mik nu katilu kalina terangkanlah jelema nu main gapleh nu tara salat langsung nyoren bedog ini ka masjid rek naon rek salat rek main di lamun wadah teu balik jenanya nuker di sawah ngadadak mawa paculna nuker moret ngadadak mawa nu ngaranna aritna rek naon rek ngadatangan eta jelema nu adan teu gablek kakecos nyanyi jero masjid kabeh pangabrik datang pas di hadapan masjid langsung dicokot demik no 4 kalina alhamdulillah para jamaah ku sabab enatus dara lengkap sadayana mau alit mau pacul arah raya orang sami-sami we kerja bakti ngabersihan masjid alhamdulillah masalah mudah-mudahan di dieu datang waktu subuh penting tabligh akbar subuh singgeto daek pinuhan masjid amin mulai mah penting tabligh akbar digerok wadan ku imam bari imam yang saki-aki hayya ningang dipecat ayeuna sound system kabeneran kuton baik eueuh datang kira-kira masalah tidak ibu-ibu masalah tidak Bu rongkah kol kalamo bari ngagaroan masalah komo ngagaroan model gitu patut mah iya masalah supirnya bahasa Arab penumpangnya tidak bisa bahasa Arab masalah tungtungna saking kukeun ditanya ku supir teh ku supir Arab ceuk eta supir Arab teh ibu mata takib kumaha cenah jawabanna saking kesal meureun nanya wae dikeluarkan jurus terakhir lain jalan goyang lain mata takib arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar Ustaz cenah nepi ka ayeuna supir lagi cenah diajak ditanya di mana eureun mata takib kalkah ngajakan salat belegu padahal maksudna bener arba rakaatin teh uing eureun 4 kilometer deui mustaqbilal kiblati yang hareup ka kiblat adaan lillahi taala sia tong loba ngabacot tapi ingin dibayar kehead karena Allah taala kitu maksudna mah ngan beureun ngomongna teu bisa kenapa Rasul suka bahasa Arab kayak gitu Pak karena Quran bahasaan makanya ayo urang ngaji hayo ngaji Quran ayo ngaji bener ya teh bener ajakan tetangga ngaji babarengan ayo urang ngaji hayu urang ngaji hayu ngaji aya oyannya alhamdulillah kenapa demikian Rasul itu adalah orang yang amat sangat mencintai Quran kenapa Rasul mencintai bahasa Arab karena Quran bahasa
bahasa Arab. Makanya lamun ngimaman kunaon cenah ustad make bet kudu pasehat, makharjul hurufna kudu bener. Lamun salah we hadirin wal hadirat maca huruf dina Al-Qur'an bari nyaho eta salahna, bari nyaho eta jelema teh nya komo bari dihajama maka bisa ngabatalkeun kana salatna. Contohan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira salatna ditarima moal. Hawa kedeung deui pemuda salat tarawih. Betul tidak? Kira-kira di dia salat tarawih sok pinuh tara. Minggu pertama pinuhnya, minggu kedua, minggu katilu lain pinuh di masjid. Pinuhna di mana Ustaz? Pinuhna nyaeta di Indomaret, di Alfamaret. Ibu-ibu sibuk meuli kana nu ngaranna tarigu ajang meuli kue. Betul tidak Bu? Ibu tos siap-siap teh acan menghadapi bulan Ramadan. Tos siap-siap teh acan. Nepi ka aya cek orang Cina kan rek asup Islam terjadi. Kunapa demikian? Datang ke masjid, paskor asup ka memeh asup ka masjid ningali eta pemuda keur silisiku salat tarawih. Anu kursi tajong ditanya, hei Encek, kenapa Encek enggak jadi masuk Islam? Di Islam kudu gede tanaga. Ya bahaya. Makanya sholat kudu benar, betul tidak? Bagaimana sholat mau benar? Fatihah benar kalau seandainya dia tidak cinta Al-Quran, betul? Mudah-mudahan orang sing jadi jalma nu ahlullah, ahlina Al-Quran, ahlina Allah, kenging syafaat di Allah Subhanahu wa taala, kenging syafaat di Kanjeng Rasul, kenging syafaat ayeuna tina Al-Quran di mana tuluy kana waktu ninggal kana mangsa poe kiamat karana. Amin ya Allah ya Rabbal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca ku anjeun Al-Quran karena saya sunah Al-Quran bakal jadi syafaat pikeun anjeun di poe kiamat. Alhamdulillah. Jadi ayah pemuda nu sok mabok ayah teh ayah. Mudah-mudahan tobatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu di dia ayah nu sok mabok ayah. Mabok naon Bu? Lain, mabok si raja urat. Ayah di dia parawan nu sok mabok ayah. Ayah teh ayah parawan nu sok mabok ayah. Amit-amit naudzubillah. Mentakoyan ibu-ibu kudu hati-hati komo zaman kiwari manya. Tujuan daripada memperingati anak ayah walimatul idzar, nu kadua ayah nyata walimah atau nami khotmul Quran, nu kahiji pesannya nyata tingkatkan akidah urang khususnya anak muda, betul tidak? Tingkatkan kualitas keimanan. Sebab naon akhir zaman kiwari geus zaman loba zaman jelema geus alaredan ka bawah ku zaman. Pada zamanna teu teh edan nganu ngeusian kana zamanna loba jelema anu geus araredan. Ibu-ibu geus hese di papatahan. Awewe zaman ayeuna geus saeutik ka erana. Bantuan bisa. Awewe zaman ayeuna geus saeutik namun marake calana, marake kolor abahna. Betul tidak? Pangersa naik angkot pek aya awewe anu geulis you can select mong kamu dapat melihat jalek yang katanya mong kira-kira pangersa rek beureum rek beunta. Arek beunta aja dah Ustaz, amit-amit. Insyaallah saloleh moal di dieu mah alhamdulillah. Hati-hati, tingkatkan kualitas akidah. Pesan jisim kuring khususnya kangge murang kali ibu-ibu sareng bapak-bapak sadayana, ajarkan murang kali urang sadayana kenalkan akidah. Apa itu Ustaz akidah? Keimanan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sing rajin ngaji, menghadiri pengajian, majlis taklim, majlis ilmu. Aya pengajian pemuda di dieu teh aya. Naon tujuanna akidah supaya tidak dangkal. Ulah sampai enak di akhir zaman, zamannya luar biasa, akhir zaman godaannya luar biasa, akidah kurang kemudian tidak kuat, keimanan kurang tidak kuat, masuk zaman globalisasi, tungtung nama hirup nuturkan karena pola hirup goblogisasi. Betul tidak? Sholat tenaik ngaji Quran, benar? Sodako hadir ngaji. Hati-hati, tingkatkan asah akidah keimanan. Ayeuna murang kali kurang sadayana ku cara naon Ustaz? Ku cara murang kali kurang diarahkan untuk rajin hadir ke pengajian. Komo ibu boga anak parawan ningang ayeuna misalkan ibu-ibu diajakan ulin ku kabogohna, kira-kira ibu sok nyetujuan tara, sok nyaram tara,
Neng cenah balik ka mana tuh amangna balik ka Pelabuhan Ratu da caket cenah paling tilu dinten tilu wengi amit-amit. Nya teu sawios asanya layur we amit-amit eta budak itu keran jeung layur aya nu kitu di dieu teh aya. Aya teh aya.